عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Al-Ayat. Sabada muji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh alhamdulillah, syukur ka Gusti Allah dina wengi ieu, khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempal di dieu dina raraga haul guru urang sadayana, malah mandar urang sadayana kenging barokah ilmu, kamanfaatan ilmu, tambah-tambah iman urang ka Gusti Allah. Kasadaya kiai, kasadaya santri nu kusim kuring dimulyakeun, bil khusus pisan ka guru sim kuring di dieu. Oge alhamdulillah tadi kurang parantos ka kuping Syekh Abdul Aziz Sa'aziz di Maroko. Rencana nama seurang di Suriah aya, kemudian di Libya kebeneran macet di jalana, jadi sim kuring kaburu ka dieu. Nuti Suriah Syekh Adnan mungkin ayeuna geus aya di Cilongok atau mungkin balik deui Mufti Suriah. Kemudian tadi Tiaman kaleresan ieu Syekh Aziz lambat sim kuring teu heula ka dieu, manehanana kuduna bareng tapi nyana kudaon asup deui ka kamar. Kudu udah bareng tapi jana asup di kamar angel ka kaluar pan ari bangsa Kifudoli malah mun geus ter atuh geus jadwal pan nya nama weh hook dicekeun deui aya hookan sarua jeung si eta tah ieu mah teu asup heula ka kamar lila ieu geus datang ka dieu di ditu karek berangkat. Nah ente perlu yaho kabehan ieu mah supaya apal bae nyana salat heula sabada salat hayang manggihan ki Yusuf heula. Masya Allah karim, teu sangka kan nu mantap nyana ka dieuna panderi kula gitu bisa ti heula ka dieu ditah dilanjut ka Ki Nurjaya ngocoprak bae nyana ngomong. Pada lanjut kula teh ieu jana keur tadarru ka Gusti Allah mentangaran ka kula tadi saha guru antum dibejakeun ku kula Kiai Yusuf. Terus jana asup ka kamar hayang kapanggih jadi nyana manggihan heula. Balik Ki Nurjaya mah jeung Kuntianak kapanggih. Tah ieu. Nah iyalah salah satu kamonesan nu mantak diundang ku Habib Lutfi di Maroko ka dieu teu sembarangan. Nu diundang ayeuna 4 negara 5, cuman nu datang 4 negara. Dalam rangka aya sesuatu nu perlu dirumuskeun untuk Indonesia nu bakal mancanegara dunia. Teu perlu dikanyahokeun jeung dibejakeun ayeuna, insyaallah engke sababaraha waktu bakal dijelaskeun ku sim kuring ieu mah keur ngarumuskeun heula. Insyaallah engke bakal mendunia, jadi ieu mah lain sakadar sa Indonesia tapi sadunia. Iyalah nu keur dirumuskeun sebab kahareupna ieu loba kabahayaan. Geus dibaca ku para ulama-ulama kahareupna bakal bahaya, maka kurang untuk mengantisipasi kebahayaan tersebut diundang engke nama seluruh dunia deui kuari kakarak perwakilanna 5 negara. Nah kemudian datanglah ke Cilongok, alhamdulillah
terus ngobrol nah ye bareng kukula di bejaan kula dekat dia peting haul nyana nanya kemudian nangaran kemudian nyana terus perem masuk kamar tadi pada maghrib lambat kula menggeus datang ka dieu nyana masih kakarak berangkat jadi beda dek ceramah Haji Fudoli jeung Kedur Jaya jeung ceramah nyana beda jadi nyana implenganana teh lain deui nah nu dua maksudna nu lain ge kok masih ieu mah wah seperti etalah ala kadar bahwa manehanana sering komunikasi jeung ahli-ahli kubur ketika simkuring ka Maroko dijajab ka kuburan-kuburan masyayikh ka musannif dijajab aya isyarah-isyarah bahwa nyana eta bisa komunikasi di antarana murid numilu ka makam nyana ngajelaskeun ini murid saya lamun ziarah ka kuburan langsung bisa ngobrol muridna anu nganter-nganter waktu harita di makom-makom ta eta teh ceuk jana ieu murid lamun nyana hadiah ka ahli kubur langsung hadir kos aja pen dipercis nyana mah teu dihadiahan ya hadir bae genderuwo aduh masa makanya nyana mau murid itu hiji di juru para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di dunia lamun eueuh manusia model Habib Lutfi di antarana jeung loba-loba keneh lu lainna di Indonesia aya maksudna di antarana dunia di Amerika Syekh Aziz nyana diajak kukulnya ziarah ka Garut nyana mah langsung set hadiah ngabejakeun bahwa ini yang diziarahi adalah panglima cek nyana kemudian sipatanana kieu jelas dijelaskeun dibejakeun anak urang mah nu sering ziarah ka Godog henteu pernah naon gitu ngaranna nembongan kos kumaha Syekh Aziz Amerika mah begitu datang itu nyaritakeun kieu bener persis begitu diajikeun ka anu hafal memang persis seperti eta nah manusia model sakilang di Amerika bisa nyambung jeung kuburan ari ieu nyambungna lah iyalah manusia seperti eta masih aya keneh alhamdulillah ieu nu datang ka dieu tadi henteu bacet leuwih dahsyat deui ieu mah mufti Surya keputusan aya ada leungeun manehanana maju mundurna negara aya di leungeun manehanana tadi lamun teu macet datang ka dieu insyaallah ke iraha waktu deui mudah-mudahan urang panjang umur nah ieu tadi kajaritakeun di Maroko aya Imam Jazuli di Maroko aya anu ngarang sholawat nariyah padahal taziyah sebab urang taz teh nu ngarangna di urang mah nariyah meureun sarah nitikan baheulana nya salah nitikan taziyah di ditu mah masyhur eta kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili di ditu Idrisiyah di ditu nu kukula kamari di ziarahan alhamdulillah sangkilang teu tamat karena terlalu cepat waktu tetapi pernah ka Maroko ngeue ayeuna anjeunna dengan gerak Allah nyambung jeung Kiai Yusuf tadi geus teu kudu dicaritakeun panjang lebarna seperti etalah masyaallah urang mah ieu urang hayang ngimpi ka pangijeng guru ge hese Ki Jamal tah nyana geus hadiah deui hadiah hayang ka pangijeng Ki Yusuf cak nyana woi hadiah masyaallah ka panghina mana tah Ki Jamal nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hanya sekedar alhamdulillah dengan gerak Allah nyana daekeun dibawa ka dieu sabada nyambung heula tadi mun ku urang disimak eta disimak ceramahna karena nyana mah pinter bahasa Arabna urang kurang jadi urang ngadengekeun terjemahanna bae capeun nyana aju nyana capek urang milu capek nah akibatna tuh cara rape kabeh padahal lamun disimak eta ceramah lain sembarangan ceramah sebab eta pernah dijadikan makalah ketika kamari musyawarah akbar
dunia eta pernah dikemukakan waktu mutamar Thariqah salah satuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu zimkuring anu tadina mandeg bayong antara endek henteu tapi dipastikan insyaallah endek kabeneran kadorong ku ieu. Alhamdulillah sarua urang kabehan hadirna di dieu, mudah-mudahan diberi kabarokahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana aya hiji dongeng, hiji awewe ngaranna Nyi Rihana. Masya Allah. Tapi edan. Gelis tapi edan. Masya Allah. Lamun deulek sosok jeung wajahna eueuh nun teu tertarik. Tapi kulantaran seuri bae nya nama. Di antara nu paling dipake ka seuri ku manehanana nyeung seurikeun lamun aya jelema dahar bae. Terutama bangsa kiai bagi dahar. Kunyana di deketan kita kiai, ke lamun dahar tak kiai jadi seuserian. Nyana seuserian, lamun aya santri dahar bae jadi seuserian. Seuserian bangun bungaheun, tapi lamun bangsa pejabat dahar bae, pedagang dahar bae, petani dahar bae, ieu ngambek. Ka modelan edana model kos kitu teh. Tapi lamun aya santri dahar bae seuserian, ditoel ku santri nyana ngajimpret. Hayo maksudnya biasa jajaretean santri makan kos kitu atuh. Tapi lamun ditoel ku bangsa pejabat, ditoel ku bangsa pedagang, ditoel ku bangsa lain santri nyana marah lain lalagaan, marahna bebeneran. Tapi ieu geulis lain lalagaan, geulis moal aya lah di Cisoka mah. Malah mun di Maroko loba. Di Cisoka mah aya geulis pengek pan. Tah di Maroko mah teu geulis tapi mancung. Nah ieu para jamaah Rihana seperti eta nyana edan lain edan lain naon gitu ngaranna seperti edan padahal edana. Nah kabelah dieuna nyana sering yang serikeun anu dahar, akhirnya ditanya, "Neng, emang kunaon sih neuleuh nu dahar seuri?" Cak jalan teh lain nanaon, ai awak dilintuhan, ai iman tilok dilintuhan. Buh teh jawaban hebat jasa. Neng, ai eta neuleuh santri lamun dalalahar seuri sok kunaon eta? Cak jalan teh lumantak seuri lantaran santri lamun keur dahar horenganan bidadari cak jana eta ngageroan. Ieu lamun santri keur dahar teh bidadari teh ngageroan di langit. Ya Allah ya Rabbi. Teu percaya, jelebakan teu percaya. Sosok sambarangan bae. Ih, cak jana atuh kula maneuleuh. Kula maneuleuh lamun santri keur dahar teh bidadari cak jana kikieuan. Kieu ye masyaallah Kang Udin ka dieu. Eta lamun keur dahar watak cenah seserian, tapi lamun haji pendi dahar pendi goblok. Asal lain santri we kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Akhirna kulantaran maksa hayangnya coba lamun bener ieu bidadari ku sia kadeule coba buktikeun. Nyana sarua tadi hadiah terus lila ka Kangjeng Nabi, ka para sahabat, ka para aulia Allah. Maksudna aijang nyana mah gampang, ijang nu hayang ye dipilih ku nyana sababaraha kiai nu hadir, dipilih kiai di antarana anak guru manehanana. Besit percaya ka Dik? Juk di dieu nyekelan ka kula awewe eta makana. Kelan adi usung ulah najis. Ada juga cekel getek. Tah, ya kelan kali itu aja kelan. Nyana terus takor ka Gusti Allah dengan bahasanya nak mal dibacakeun ku kula doana direkam. Nah, aya babacaanana aya. Masya Allah, begitu dibacakan set bentar deuleu kaluhur, begitu bentar ningali kaluhur bener lain lalagaan teh mah katingali we biasa widadari
di luhur teh katigali keur ngawean santri kikira tapi kan udah dahar doang kan teu dahar henteu tanu matak lamun santri beuki dahar eta geus ngaji macan pugu bisa tapi bidadari ngageroan ya itu terserah sama nek dahar we lo segeun teu beueuh masalah nah iyalah tidinya langsung anak guru na teh dibukakeun hijab sarua jeung manehanana langsung kitu naon peureum deui sanes peureum geus teu daek magah geus teu daek bagahan ngaji sarua jeung nyana eedanan sarua jeung nyana eedanan geus teu bisa ditanya nyana mamun di kerumunan orang banyak lumpat komo jeung pamarentah mah geus teu hayangeun sama sakali beuh teu hayang jadi lain sakali teu hayang jadi pamarentah geus teu hayang ulina ge jeung budak leutik bae jadi leuwih edan tibatan awewe terus bae teu kaharti santri ditinggalkeun masyarakat ditinggalkeun lantaran menemukan satu keindahan anu tadi dibere jeung ngisi tirihana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di kantong si tirihana teh aya suratna panjang mun dibacakeun kelantaran waktu geus jam 11 aju kulai suka dek jarah jadi penting teuing mas surat eta masih panjang kene aya surat patali jeung ilmu fikih surat patali jeung ilmu fikih nya boga guru fikih termasuk anakna ieu anak guruna ilmu fikih keneh na ieu anu mengarah kana ilmu tasawuf aya surat cuman moal bisa dilanjut sekedar eta bae tadi bahwa santri paingan cek Abah Ucu ingat cek Abah Ucu sareng tuh surat hutang tama sok aya bae sia mah anak Ki Jamal jeung ku sia ye dan cek Abah Ucu teh naon sebab tah lamun santri masak cek Abah sarua mun santri masak tilok diuyahan gengeunah tilok digurang-goreng gengeunah naon eta sebab diciduhan bidadari lu mantak lamun hayang ngeunah dahar nyantri ieu macan orang nyantri sih mondok doang itulah para jamaah Pak ya kalau mendek nyambungkeun surah guru di antara Abah Ucu di dia pernah nyurah kitu Abah kula ge pernah guru kura di Garut ge pernah bahwa santri nu mantak ngeunah dahar sanajan henteu mencukupi naon kitu ngaran bumba-bumbuna bahkan atah ge ngeunah bae kurang asa ge ngeunah bae lain masalah lapar semua wah kanyaho masalahna diciduhan bidadari ya Allah ya Rabbi tah kula keur ieu teh kaharti diciduhan we barang manggih dongeng dina kitab thariqah aya sitirihana seorang waliyatullah nu eedanan insyaallah irahade waktu surat tersebut panjang dibaca aya syiiranana patali jeung kailmuan ieu mah menggairahkan ka santri sing hade santri ulah sambarangan eta horenganan sangu urut nage urut diciduhan bidadari ulah di kamar manakeun ulah di kamar ji kotok lalintuh Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bangga di Tangerang bangga Serang Pandeglang Banten masih kena eksis tentang pondok pesantren As-Salafiyah mudah-mudahan Allah mereka kuatan ka urang kabehan kuat santrina, kuat kiaina, kuat dulur-dulur orang kabeh ngabiayaanana sehingga tetap eksis di bidang kesantrian salafiyah anu alhamdulillah lamun urang ningali di luar negeri masih kena eksis ieu teh pendidikan pondok pesantren ke daun gitu ngaranna anu tatadina nya nama kuliah tapi kajianana biasa cara urang kieu loba kiai-kiai di Mesir sarua masih kengan lamun dibandingkeun jeung Indonesia masih kena hebatan Indonesia di luar negeri salafiyah kula nanya di Maroko aya mah aya di Mesir sekalipun kula nanya coba pesantren salafiyah di Mesir paling loba santrina teh 100 eta ge jauh di pakampungan jarang boga santri anu bangsa 500 leuwih kumaha jarang paling 50 termasuk di Maroko termasuk di Mesir termasuk di Yordan mah hampir eueuh tapi ieu ka dieu mah ka Banten mah masyaallah masih alhamdulillahirabbil
ngalamin. Pokoknya pesantren salafiyah eksis. Sanajan santrina sok maling be masalah. Masalah. Laila parahnya itu maling kita mah maling babaturan, lain cara maling karung. Gitulah para jamaah kaum muslimin kula mah sakadar naon gitu ngebanggakeun bahwa santri di Banten luar biasa. Alhamdulillah eksis. Pokoknya Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, alhamdulillahirabbil alamin. Lu ningali orang di Jawa Barat geus hampir surut. Terus kabelah ditu Jawa Tengah geus mulai rada bagus deui, Jawa Timur bagus deui. Tapi ya di tengah-tengah hampir surut. Tapi ka dieu mah masih keneh. Mentak sok diperhatikeun be. Alhamdulillahirabbil alamin masih keneh loba anu minat mesantren. Tanda mun dicaritakeun tanda kekuatan iman terletak pada pondok pesantren. Keur dibahas ayeuna di dunia. Dibahas kuari di dunia berbarengan dengan Habib Lutfi mengundang ieu teh patali jeung pendidikan pondok pesantren salafiyah. Si ada bahasana ku hari geus rada beda. Pondok pesantren salaf eta adalah Wahabi. Jadi urang mah salafiyah. Eta mah sekedar perbedaan akhir-akhir ieu karena aya salaf diaku ku Wahabi. Sakitu hunggul eta bah. Lamun salaf diaku ku Wahabi ayeuna urang jadi salafiyah. Padahal orang mah baheula ge tiba-tiba nyebutna salaf bae, ngan ieu sekedar perbedaan akhir-akhir ieu. Berbahasa di Saudi Arabia salaf eta adalah berarti diaku ku Wahabi. Bisi engke di dia nu ngaku-ngaku salaf Wahabi ternyata jerona. Urang mah pondok pesantren salafiyah. Ala kadar perbedaan padahal mah atuh urang mah salaf kitu salafnya di urang mah di Banten mah tirok mireung. Tirok mireung duk salaf ya Allah eta keneh kitu teh. Oh masalah geus. Eta mah bahasa batur. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Syekh Aziz bisa hadir di dieu atuh sim kuring oge alumni sadayana sakali deui mudah-mudahan urang menang barokah ti guru urang khususna umumna ti sadayana mudah-mudahan ilmu urang nambah-nambah kamanfaatan keur urang jeung umumna. Allahumma sholli wa sallim ala